Kitabul At'imah, kitab ngeunaan tuangan perkara-perkara nu sok urang dituang. Tepatna nyaeta ngeunaan halal sareng haram tuangan. Kalabat leueteun. Urang teh pan kana barang tuang mah nya saha nu henteu resep gitu kan gitu. Ngan kewajiban urang teh memilih mana anu kedah ku urang dituang, mana anu kedah ditebihan. Mana anu pantes ku urang dituang, mana anu henteu pantes gitu. Sehingga engke dina masalah tuangan engke terbagi hukumna apa? Aya anu halal, aya anu haram, aya anu makruh. Eta. Beh dituna panginten aya nu kabeungkeut ku hukum sunnah. Dumeh Rasulullah nyontoan. Sapertikeun buka ku buah-buah heula gitu. Eta mah kabeungkeut ku hukum sunnah dumeh Rasul nyontoan. Cuman garis besarna tina tuangan mah hukumna mung 3. Upami teu halal haram. Upami teu halal teu haram kana teh bisa makruh gitu. Atanapi upami teu jelas teu halal teu haram teu makruh kana teh bisa kana subhat ya. Ngan dina masalah tuangan intina makan urang teh ayeuna dina posisi kahirupan urang di lembur urang da pastilah mendakan tuangan teh anu halal-halal wae gitu. Sanajan urang memang teu ngaos secara khusus ngeunaan halal haram dina tuangan, ku pola kahirupan urang sapertoskeun ayeuna dan nu nyampak tuangan halal wungkul gitu. Mangga balanja ka warung ka mana wae gitu. Da sadayana ge halal gitu. Gitu. Ka terminal ka tukang sayur. Da moal lain aneh-aneh pasti nu halal unggul sadayana oge gitu. Ngan tetep urang ge gitu kedah terang kana hukum. Ya minimal keur bahan obrolkeuneun gitu. Atanapi mungkin urang teh bisa nu apal gitu. Kudu nyicingan di hiji patempatan anu henteu gambaranna henteu sapertikeun di lembur urang. Jadi anu halal inna mah kilah gampilna mah Pak. Tuangan teh anu sakitu seueurna da seseueurna teh anu halal eta teh. Seseueurna anu halal. Bade tuangan bade leueut. Tangke urang tinggal nangtoskeun rumus-rumus kasauran Kangjeng Rasul nyirian perkara-perkara anu haramna. Talamun urang tos kapendak perkara-perkara anu haramna maka sakantuna eta teh berarti halal lah gitu. Halal mah. Bade nu darat di darat gitu. Pemisah satuan teh mah. Bade anu dina lautan ti laut. Bade dadagingan, bade tutumbuhan, bade naon. Komo zaman ayeuna mah pan teknologi semakin canggih mah wah tuangan manusia teh geus araraneh we gitu tina bahan anu sami teh pan geuningan. Gitu nya gitu. Gitu. Nepikeun ka aya teknologi zaman ayeuna. Telepat mah nya di daerah barat lah, di negara barat. Jadi aya teknologi ngembangkeun daging teh lain henteu ternak Pak. Tapi tina sel daging dicanak gitu. Sel daging tuh selna gitu. Terus dimasukkeun kana patempatan khusus dengan teknologi tinggi sehingga sel daging anu saeutik teh satitik teh berubah jadi daging sakeureut teh gitu. Ayeuna canak sel daging hayam disimpen dina alatna gitu. Jadi daging teh mengembang jadi sakeureut. Jadi ternak teh lain ternak hayamna, ternak dagingna, ternak daging. Aya pan gitu. Ngan kabayang lamun tos meluas teknologi eta jigana moal aya deui usaha ayam potong juga bangkrut gitu. Di negara batur mah tos aya nu kitu nepikeun ka. Terus kadienakeun ka urang mulai tuangan teh geus araraneh. Aya jeruk teh aya sikian sikina ka mana eta nya gitu. Samangka teh aya sikian gitu.
pan eta teh dioprek heula ku ahli naon genetika sebatna teh gitu, ahli genetika. Pan teh perlu pengkajian deui gitu. Kumaha hukumna gitu. Semakin liar gitu. Dahareun manusia zaman ayeuna mah kerupuk dihijikeun jeung tulang jadi seblak nu tadina dipicen gitu. Kadang-kadang sok lieur tukang seblak teh ku tukang kerupuk nama digaring-garing kerupuk teh ya kalah dibaseuhan gitu. Manusia tapi domba mah kur sarupa tiba heula dahareuna teh joget deui mata pantes penyakit natara aneh-aneh ari manusia mah lantaran dahareunana seueur rupana napikeun ka domba-domba di dahar gitu. Mas sehingga nya penyakit nage rupa-rupa nya ku manusia menepikeun ka haseup-haseup di sedotan ku manusia mata pantas gitu penyakitna rupa-rupa watakna gitu beda-beda. Tah ayeuna urang sambungkeun kana bahasan urang nu kamari. Man dabaha taqarruban lillah ta'ala lidab syaril jin anhu lam yahrum aw biqasdihim harum. Upami aya hiji kasus pepencitan jalma karena Allah, niatna karena Allah. Ngan ieu boga tujuan misalkeunana. Maksudna teh keur naon menolak kana kagorengan jin. Bedakeun ieu mah mencitna karena Allah sebuah ibadah ngan boga paniatan ieu naon ku ibadah ieu teh lah gitu. Pepencitan syukuran ieu teh boga harapan hayang naon nolak tina godaan jin, godaan setan, godaan jin lah gitu. Eta kumaha nu kitu? Eta upami samat kitu mah hukumna halal teu haram. Anu teu meunang mah kumaha pepencitan anu dipersembahkeun langsung ka jin gitu, ka setan. Atawa meunang henteu jin henteu setan ngan akuan mah gitu, luluhurna gitu, luluhurna. Mangga ieu nyanggakeun gitu. Iya aya entog meri ya gitu. Dipencit gitu. Mangga nyanggakeun gitu. Kangge embah takokak misalkan gitu. Ya eta mah teu kenging. Sabab eta ritual-ritual anu dilakukeun ku kaum-kaum berhala. Anu meunang mah jadi pencit biasa tasakur sodakoh gitu dibagikeun ka batur ngan pedah ku sodakoh eta teh urang boga niat hayang terbebas nolak tina godaan setan, tina godaan makhluk halus gitu. Aya kitu makhluk halus, aya makhluk halus teh. Di antawisna anu berdasarkeun ieu we lah dawuh Kangjeng Nabi nalika Kangjeng Nabi nyare ka barudak ulah ulin kaburitnakeun gitu nepikeun kalewat magrib eta teh aya nu disebat umusibyan. Sakelompok jin anu ngaranna teh umusibyan. Anu gawena teh kitu, tukang usapan barudak, niupan barudak. Terus salajengna wasaniha kaunuhu mahkulan. Ngeunaan ti payun teh perkara-perkara anu halal dipencitna teh. Ieu teh disyaratkeun halalna pepencitan teh kedah naon disyaratkeun oge eta jenis binatang anu dipencitna teh anu memang halal dituangna. Anu halal dituangna. Tina tuangeun tina sato-sato anu di darat gitu. Dari anu di laut mah teu kedah dipencit gitu. Urang leukeun kecuali anu ukuranna ageng eta ge sebatas sunah hukumna. Sapertikeun lauk hiu teh. Lauk hiu hukumna halal eta teh. Gitu. Najan urang can pernah ngaraosan gitu. Panginten sakereut mah aya kitunya ti warung gitu tuh. Tah upami ageng kitu mah hukumna sebatas sunah henteu wajib gitu.
ada nu aralit kitu mah ulah leukeun make jeung dipencitan lauk gitu aya nila gitu nila sagede 2 ramu dipencitan sageuna eta mah bahkan hukumna makruh lamun ngahaja-haja mencit lauk anu lalembut lauk mah nya naon halal gitu bahkan ke diterangkeun sanajan paehna teh dikulub model tutut gitu model tutut pan paehna teh ku cai panas ke orang di dieu dikulub geuning kan tapi raku kudu dipaehan hiji-hiji mah gitu nya kamamayanan lauk mah hayawan-hayawan anu dihalalkeun teh an'am onta wal khail kuda halal kuda mangga ari kapeser mah gitu jeung telebar mah dipencit mangga gitu wal bakor sananya sapi gitu wasu lembu gitu. Himar tapi himar teh urang ari himar teh nya keledai gitu nya bahasa ieu mah gitu gigol keledai udah urang mah nya lantaran da terbatas nu aya teh tadi da urang mah tara aneh-aneh tuh da hayam deui pan daging teh urang mah domba sapi oren hayam beunang sunaon deui daging puyuh ka dituna teh da tara nu aneh-aneh nya raosan mah kitu urang udah daging mah gitu mun deui mencek wadobyu tuh mencek kijang gitu pecang gitu biasa terus naon deui dobun teh lamu ieu teh jadi satu-satu anu disebatan ieu teh kadang kawis aya anu aneh ieu teh maksud ieu bahasa-bahasa aneh ieu teh bahasa anu didawuhkeun ku Kangjeng Rasul sebagai orang Arab jadi anu langkung terang kana persisna kana rupana satu anu disebatkeun ieu teh nya orang Arab gitu sehingga diantawisna janten ukuran margi dob teh dihartoskeun ku urang Indonesia mah biawak ari biawak mah da sanes nu dimaksud dob anu ku Kangjeng Rasul anu aya di padang pasir jadi ari dob mah memang sejenis biawak tapi da rupana henteu mirip teuing biawak ayeuna oge di padang pasir lain di sawah lain di leuweung tah eta nu disebat biawak Arab teh anu hukumna halal teh tiasa dituan ari biawak anu urang mangke aya elat nu sanes pame aya cakaran aya sihungan gitu eta jadi perkara anu ngajadikeun ya jadi haram gitu biawak terus kelinci halal tak kelinci wa arnabun ta'labun kancil wasanjabun bajing tupai bajing teh gitu bajing wa kullu laqatin lil khub sareng anu setiap sato anu macokan kana sisikian manggawe teh manu macokan sisikian naon tuh manuk ayam gitu aja manuk heulang mangkena teh kana ieu kana daging heulang mah gitu jadi ke heulang mah bahkan khusus didawuhkeun ku Kanjeng Rasul hukumna haram gitu salian diboga cakar oge gitu langsung disebutkan dina hadisna sareng naon deui tuh nu haram ta ayeuna la asadun sanajan tak mencitna alus tapi nu dipencitna satu anu ieu anu disebatan tetep we teu meunang asadun naon asadun teh macan sareng sajenis-jenisna singa macan tutul macan totol berenang gitu permacanan gitu wakir don sareng monyet sareng sajenis-jenisna lah seueur pan monyet teh geuning rupana teh aya nyalah aya monyet kera orang utan sanaon deui anu dijadikeun doger monyet anu kitu naon ya haram si amang si uwa si lutung nya garituna teh eta nu kitu hukumna haram sedang naon deui wasokrun tu sareng heulang manuk heulang watausun sareng merak manuk merak anu wah
nya anu ngacerebebeng teh ina genengannya ina teh indah nya bueuk bueuk gitu wa agrobun aswad sareng gagak nu araraneh gitu tan ieu mah satu-satu anu urang ge secara ieu ge da atuh dinajan urang teu apal hukumna terus ditawaran udah pira Korea urang gitu nya kudu ieu teh monyet mah gitu da aya ieu pan aya naon aya virusan cenah kitu di jerona teh yang tawisna Nabi ngadauhkeun kieu batasanna teh dina Al-Qur'an Nabi ngadauhkeun Allah Subhanahu wa taala ngadauhkeun uhilalakum saydul bahri wa ta'amuhum mata'an lakum walis sayarah hiji ngeunaan sakabeh anu di laut eta teh hukumna halal bahkan bangke-bangke nage halal kecuali engke aya pengecualian sababaraha jadi nu di laut mah eta lah urang tos jongjon lah gitunya tinggal mengemutan anu di darat gitu tinggal pilihan tah mohon gitu tamata secara gampilna kieu ku para ulama dirumuskeun kieu pikeun urang masihan batasan ngeunaan anu halal mana anu haram maka dikelompokkeun kieu nu kahiji anu haram berdasarkan nas Al-Qur'an sareng hadis. Jadi haramna teh karena Allah ngadauhkeun haramna sareng Nabi nyebatkeun kaharamanana. Jadi hiji haramna teh karena Nabi sareng Allah ngadauhkeun dina Al-Qur'an sareng dina hadis. Sapertikeun dauhan Allah hurimat alaikumul maitah. Diharamkeun pikeun anjeun bangke kajaba bangke lauk teh. Babangkean sanajan tina satu anu halal teh tadi sareng getih wadam getih walah mul khinzir sareng daging babi wa mauhilal li ghairillah jelas tah eta ku Allah Subhanahu wa taala didauhkeun kaharamanana oge sareng Kangjeng Rasul anu nyebatkeunana kumaha Kangjeng Rasulullah nyebatkeun perkara-perkara anu haram di antawisna aya dauhan Kangjeng Rasul kieu Kangjeng Rasul kieu wa yuharrimu alaihimul khaba'is ieu mah dauhan Allah kita dauhan Allah lah wa yuharrimu alaihimul khaba'is sareng diharamkeun pikeun anjeun perkara-perkara anu garoreng anu dianggap geuleuh anu dianggap rujit ku anjeun maka eta teh hukumna haram. Jadi ieu ke diantawisna dipura ku para ulama ahli fikih setiap satu perkara anu urang nganggap geuleuh maka eta teh jadi batasan haram gitu. Jadi haram. Gitu. Karena misalkeunana kana naon? Kana tengek misalkeunana urang teh nganggap geuleuh sageunana. Urang baka eta jadi alasan jadi haram. Kana di anu naon titinggi sageunana gitu. Nganggap urang nganggapna geuleuh gitu. Maka eta tiasa jadi haram. Jadi halal haram teh nu kahiji karena nas Al-Qur'an sareng hadis. Tadi antawisna teh Nabi ngadauhkeun kieu aya sato-sato anu kudu dibunuh. Naon nya eta oray teras beurit oray beurit gitu. Nabi ngadauhkeun kieu khamsu pawasik yaqtulna fil hili wal haram. Nah gitu. Aya 5 sato anu dianggap kotor, khamsu pawasik dianggap jahat, anu eta teh lamun kapanggih kudu dipaehan gitu. Naon nu kahiji al hayatu oray. Oray. Dawuh Kangjeng Nabi lamun aya oray paehan komo lamun ngaganggu mah. Tapi teu kudu ari di teteangan mah gitu. Mana oray orang paehan gitu gitu. Ya mah lamun aya oray maka eta hukumna sunah dipaehan. Paehan ulah asa-asa. Terserah tah mah rek dikadek, rek dijejek, rek ditinggang, terserah rek dipeupeuh gitu. Oray. Ari oray mah tuh daduh bujang
bojong-bojong budak kolot oge da sieun gitu nya. Bojong-bojong oray anu bahaya, oray nu biasa ge nu teu boga peurah gitu. Da urang teh sieun gitu bawaanna teh gitu. Bojong-bojong nu badag anu leutik oge pan urang teh sieun ngali oray mah gitu. Cerang deui oray mah di antara sato anu sok dipake non dijadikeun rupa ieu dipilih ku bangsa setan, bangsa jin lamun rek mangrupakeun teh tah sato eta jadi oray gitu. Bangsa jin. Sehingga lamun aya oray di bumi, ieu teh kudu rada hati-hati. Cantang tu mutlak eta teh oray bener bah gitu. Bisa wae gitu upami aya oray ka bumi. Sabab da oray pada tabiatna mah teu resepeun di bumi, da oray mah dina eta lah, dina rungkun-rungkun di leuweung di kebon gitu. Tiba-tiba oray resep di imah nah. Ya mah lain oray saoray-orayna buah gitu. Oray kajajaden buah gitu. Tah lamun aya oray tong asa-asa bunuh we gitu dipaehan. Teras naon deui wal gurob salian teh oray teh anu ieu teh dibunuh teh nyata gagak cenah. Manuk gagak sunah dibunuh. Teras naon deui wal abqa sareng anjing wal kalbu abqa teh wal pa'roh tikus sabeurit nya beurit tah beurit ge sami gitu. Jadi amun aya beurit di rumah tong asa-asa teh balihan aya keterangan sunah dibunuhna gitu. Matak sok pasang senteg, pasang lem, pasang ieu itu. Diracun gitu. Nan margina sabab eta lah nu namina beurit mah da ngaruksak. Itulah Nabi ngayeukeunan gitu. Beurit. Ras wal kalbul ukur sareng anjing galak, wal hidaah sareng heulang tah lamun aya gitu. Teu nanaon malan sae dibunuh gitu. Tah ieu Nabi nyebatkeun sato anu sunah dibunuh gitu. Aya deui Nabi anu nyebatkeun sato ieu teu meunang dibunuh. Aya kitu, aya Nabi anu ngalarang ngabunuh. Naon atuh nu dilarang ku Nabi dibunuh? An Ibnu Abbas nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in opat sato anu Nabi ngalarang pikeun dibunuh. Naon nya eta? Nu kahiji an-namlah, sireum Nabi nyarek. Ieu mah geus ku bensin teh mah geus ku naon teh mah. Geus ku kampar ku kapur bagus mah nya urang teh. Gitu. Wan nahlah sareng naon? Lebah nyiruan tah teu meunang di bocah lamun di alam maduna ke urang eta mah lain ngabunuh eta mah. Urang mah ngalam madu eta mah gitu. Sireum eta mah namanya. Wal hudhud cenah sareng manuk hudhud. Wal surodi sareng aya manuk surodi duka manuk suradi sapertikeun kumaha eta teh nya manuk surodi. Ngan gitu nya nu mawi tah ieu kan bahasa Nabi sebagai orang Arab manuk surodi cenah duka ka kumaha kudu ka orang Arab naroskeunana gitu kumaha ari manuk surodi teh gitu ngan biasana nu didawuhkeun ku Kangjeng Rasul nu teu meunang dibunuh ieu teh ya aya punya nilai sejarah tenapi naon gitu. Sareng deui nu teu masuk dina hadis nu tadi nyaeta cak-cak nu anu sunah dibunuh ieu mah cak-cak mah sunah dibunuh cak-cak mah da pan aya sejarahna teh ya dulu digoreng gitu. Nya. Jadi secara hadis Kangjeng Nabi aya anu disunahkeun dibunuh, aya anu dilarang dibunuh tah. Bade anu disunahkeun dibunuh atanapi anu dilarang dibunuh eta teh hukumna haram teu kengeng dituang. Jadi nu tadi teh anu dilarang, anu dipiwarang dibunuh sapertikeun beurit, heulang, cak-cak
eta teh haram. Oge anu ku nabi dipiwarang dilarang dibunuhna sapertikeun tadi teh sireum gitu, sapertikeun sireum lebah gitu, eta teh hukumna haram teu kengeng di ieu. Eta tah jadi karena dawuh Kangjeng Nabi. Nu kadua eta jadi urang wihandi nya hiji karena Allah sareng Nabi nyebatkeun halal sareng haramna tah. Anu kadua anu haram teh tadi teh aku pedah dipiwarang dibunuhna tanu kadua gitu. Anu katilu anu dilarang dibunuhna tah tilu kategori tah kaharaman eta teh gitu. Anu kaopat haram teh karena khobais teh anu tadi aya nilai geuleuhna goreng gitu. Nilai geuleuh we bukan nama gitu geuleuh. Satu anu dianggap geuleuh umumna dianggap geuleuh. Maka eta haram nu dianggap geuleuh. Sobe naon nu dianggap geuleuh atuh. Cacing misalkeunana lamun urang nganggap geuleuh mah eta. Nya. Naon deui gendengan eta jentik malaria. Gitu. Di antawisna oge Nabi ngadaukeun ngeunaan anu dianggap geuleuh teh nyata himar anu dikukut. Pan himar teh dawuh Kangjeng Nabi aya anu liar, aya anu dikukut di lembur tah. Anu dikukut di lembur eta teh Nabi nyebatkeun haram eta mah. Sabab kabiasaanana kitu, sok kotor, sok ngadaharan kokotor jalma ge ridaharan. Ari anu ieu mah anu liar di leuweung henteu kitu. Jadi nya kokotor geuleuh gitu, dianggap geuleuh, dianggap rujit mah eta jadi alasan. Jadi elat gitu. Menjadikeun urang teh haram. Tah anu kalima rumusna teh pikeun nangtukeun halal haramna teh gitu. Khususna nu haram ya nyaeta nalika eta dahareun rek sato rek naon wae eta teh jadi kamadaratan gitu kana awak. Jadi kamadaratan, maka hukumna jelas haram gitu. Contohna naon? Nya misalkeun naon gitu sato anu ngandung racun gitu. Kana awak urang. Maka eta hukumna nya jadi haram. Pameh ieu mah. Jadi 5 we rumusna mah gitu, singkat nama. Urang wihandi supados ieu geura 5. Hiji anu didawuhkeun ku Allah sareng ku Rasul kaharamanana kahalalanana. Anu kadua anu dipiwarang ku Nabi dibunuh. Anu katilu anu ku Nabi dilarang dibunuhna. Anu kaopat nyaeta anu kotor dianggap kotor eta sato eta tuangan teh. Anu kalima nyaeta anu dianggap mere madarat kana awak. Tah salianti eta mah itu halal we gitu. Mangga we eta mah. Bade naon-naon oge. Tinggal panginten sababaraha permasalahan nu sok timbul ditataroskeun ayeuna zaman ayeuna. Ari misalkan orang cobi urang tataan kinten-kinten model naonnya buaya gitu. Ya jelas buaya. Sabab buaya teh aya taringan. Jeung nu gaduh cakar, nu gaduh taring eta kalebet kategori anu haram teh. Sanajan ieu berbeda pendapat. Sabab pan unamina buaya teh kalebetkeun kana makhluk cai teh makhluk. Ya. So tadi urang ge kadang kawis kieu aya pemahaman nu namina sato hidup di dua alam. Salarasna eta teh di dua alam teh lamun urang ninggal kana secara habitat eta teh hanya selingan dan namina sato-sato nu urang disebatna hidup di dua alam teh asal nama eta teh binatang cai eta teh gitu. Binatang cai. Sehingga anu jadi alasan teh lain kepada hidup di dua alamna satrasna. Buaya lain kepada hidup di dua alamna, tapi kepada ieu teh ya ieu pikeun ulama anu berpendapat yen
haram buaya sabab ayat ieu teh taring si hungna teh itunya bari nage kaos nu di daging atunya yang buaya gitu. Ta ari bangkong mah ke bangkong kodok anu ieu karena dianggap geuleuh sareng aya racunan teh ya. Lain ku pedah hidup di dua alamna teh ya. Da dua alam mah sarasna mah atunya eta hiji gitu, pasti hiji gitu. Ngan pedah nya kadang-kadang ulin gitu ka darat atau ulin ka cai gitu. Urang ge kadang-kadang pokoknya urang ge renang. Jadi urang ge hirup di dua alam gitu. Jadi terus naon deui misalkeunana di dia disebutkeun da aya tah penyu di ditu. Jadi kieu bahasana teh wa yahrumu minal hayawanil bahri ya. Haram tina sato-sato anu kagolongkeun sato-sato cai sato-sato laut gitu. Haram aya nu haram pengecualian tina nu tadi teh nyaeta al dibda tuh katak. Jadi katak teh saur para ulama eta teh memang sato cai gitu, sato cai anu dikecualikeun tina tadi teh dikecualikeun tina kahalalanana. Nah, jadi jenis nama jenis binatang cai ngan sok ngider teh ya gitu. Ka ieu adaran ulin gitu. Wa timsah tuh buaya, wasal khofah penyu cenah tuh. Penyu teh kuya anu badag gitu nya, kuya anu badag gitu. Kuya anu badag gitu ya cenah. Atina awakna gede geuning busakal meuli tarareuas gitu deh. Nah, gitu. Terus naon deui wasarton. Keuyeub cenah tah keuyeub. Tapi benten-benten pendapat daya para ulama teh kitu nya dina ieu. Aya ninggal kana fatwa MUI mah keuyeub teh eta teh kalebetkeun anu halal da saur MUI kantos aya fatwana taun sabaraha eta kitu nya kepiting. Komo kepiting anu ieu mah anu awakna leutik gitu ieuna badag gitu. Gitu nya gitu. Eta mah hukum eta mah halal nah gitu. Da memang eta teh binatang laut, binatang cai ngan heuh sok ngider gitu ka darat hayang tamasya berenang gitu. Kesel gitu. Jadi sanes sepeda hidup di dua alam. Jadi dua alam eta mah eta pangulinan we gitu. Asli nama binatang laut, binatang cai. Gitu. Gitu. Wa qala fil majmu' as-sahih al-mu'tamad tuh ari kaul anu mu'tamad mah tuh kaul mu'tamad teh kaul anu dianggap bener para ulama sepakat ieu kuat pendapatna ieu. Naon ana jami'a ma fil bahri yahilu maitatu. Setiap naon sato anu di laut eta teh hukumna halal, bangkena oge halal. Berarti tadi teh nya hiu gitu, bangkena gitu, senajan gede teh ya gitu hukumna nya halal wae gitu. Asal can bau teh ya gitu. Asal can bau. Wa yahilu aklu maitatil jarad was samak tuh. Oge halal nuang kana bangkena simeut. Jadi pengecualian deui eta. Simeut hukumna tenang simeut mah gitu. Malahan bangkena itu simeut halal gitu. Si orang ninggal gitu simeut bangkena maksudna teh nya paehna gitu ujug-ujug paeh gitu. Simeut. Jangkrik kasir. Serangga eta serangganya tah henteu benten sareng simeut henteu eta bentennya benten jangkrik mah gitu. Tah upami teu jelas hukumna memang jangkrik teu disebatkeun ku Kangjeng Nabi. Apakah hukumna halal apakah hukum haram dina Quran teu aya gitu dina hadis teu aya. Anu diparentahkeun ku Nabi dibunuh sanes, anu dipiwarang dibunuh ku Nabi sanes. Tinggal anu tadi teh ya geuleuh henteu gitu tah.
Geuleuh teu. Teu geuleuh jaganeuna gitu. Aya racunan teu? Henteu, tah upami henteu lebat kanu 5 tadi, gayem we urang gitu. Digoreng gitu. Gayem. Tapi cenah pae heula ulah hirup-hirup gitu. Berarti gitu. Biasa digoreng. Memang seueur udah rupana gitu di urang ge. Silarupan geuningannya di urang ge. Urang papai we gitu. Dina Al-Qur'an teu disebatkeun silaru gitu. Dina hadis Nabi teu nyebatkeun silaru. Henteu diparentahkeun dibunuh ku kanjeng Nabi. Henteu dilarang ku Nabi. Gitu. Geuleuh teu anu silaru teu. Geuleuh teu. Gitu. Jadi gitu ngukurna. Terus naon deui sato-sato nu kadang-kadang urang teh penasaran kana hukumna teh. Tinggal kitu kan urang. Tah. Upami tangke di aya bilatung tah perkawis bilatung. Nah, kira aya di permasalahan ieu. Wa yukrahu dabhu sogiri mana teh teh. Awak sareng dimakruhkeun ya hukumna makruh aklu maswi samakin. Hukumna semat makruh tuh, naon nyaeta tuang lauk anu paehna teh ku di ieu di naon dibakar. Jadi henteu dipaehan heula langsung dibakar gitu. Hukumna semat makruh teh. Langsung gitu. Eta Belum dia tadi. nya gitu. Sarang deui nya makruh tata acan dipikeun kokotorna eta hukumna makruh. Sarang ngagorengna wa qala yuhayyin fi dihnin magliyin tuh. Nya digoreng samilah beda proses gitu. Ieu mah da rusuh tuh dah bari jeung terus gitu. Karek ge tina dilaan tina ieu tina jujur tina useup langsung gebrus ganana gitu. Teu dugikeun ka haram eta teh semat makruh gitu. Semat makruh sebab pun aya kokotorna di jero gitu ari lauk mah gitu. Wa hala aklu duni nahwil fakihati. Halal tuang saumpama bilatung ataupun hileud anu aya dina bubuahan. Eta teh halal hukumna halal. Hayan. Tapi kieu teh katangtosana teh. Rek hirup rek paeh syaratna teh naon? Ulah misah dina buahna. Maksudna teh di jero keneh tah gitu. Jadi ulah dibuka heula. Lamun dibuka katingali hileudna gitu. Eta mah nya jadi itu meunang hileud gitu mah haram. Ieu mematak tong dibuka heula gitu. Langsung we gayem gitu. Gitu. Lamun tos dibuka heula mah. Sanajan geus dibuka teh ditempelkeun deui kumaha teh gitu diasupkeun deui. Dihijikeun deui terus digayem hukumna haram tah mah kitu. Geuleuh pan gitu. Cenah hileud coba kana hileud kira kumaha tah urang. Ngaruksak kumaha hileudna hileud besrat mah geuningan. Hileud alpukat hileud nu kitu. Hileud kalapa. Kuuk nu kitu kumaha? Ulam teh. Kalau yang udah buruk itu kan ada itu ulam di sini Ulamna. Tadi teh we hukumna gitu. Gitu. Hah?
Jeroan lauk lamun tiasa dibuang kedah dibuang eta teh. Jadi tetap maksudnya teh tadi dipasak dikeburkeun teh palebah kotoran mah urang dibuang kedah dibuang. Oh, nah, dina pindang kitu memang nu namina hukum eta kotoran tetap najis. Jadi nu namina pindang tetap kedah aya ikhtiar usaha urang pikeun ngabuang kotoranana. Tah sesa-sesana anu henteu kabuang maka eta kalebetkeun kana najis maqpun anhu, najis anu dihampura. Sesa-sesana. Ringan. Nya gitu. Model ayeuna telur lauk kan biasanya kan ada telurnya di dalam. telur lauk. Oh. Itu mah halal, aya telur mah gitu. Halal. Tidak bersih gitu. Ieu model pindang, model urang pindang di pasar geuningan sawadah gitu sanaon gitu. Tah lamun keur tukang itu nama da hampir aku kudu hiji-hiji diberesihan gitu. Ngan latos nepi ka urang mah tetep urang gaduh kewajiban keur miceun kokotorna. Nya kokotorna. Nya ngan palebah anu teu tiasa kurang dipiceun anu aralit-alitna lah anu nempel lembut gitu kokotorna. Eta disebatna teh najis anu dihampura gitu. Ulang aja kan ngagayeman taiina gitu. Seperti daging ayam menyelap darah. Nya eta teh tetep najis ngan kondisina lamun sakedik najis anu dihampura gitu. Dihampura sakedik itu maupun anhu. Jadi najis teh kabagi dua, aya najis anu dihampura, aya najis anu teu dihampura. Najis nu dihampura teh anu ukuranna sakedik pisan gitu. Bari tos aya ikhtiar miceun heula eta najisna. Tinggal nya gitu. Biasanya anu dipimpin ayam ada darahnya ya. Ini dia iya. Sok enak Nya. Asal tong ngahajakeun eta mah sesa-sesa dihampura eta mah gitu. kurang bisa. Nya gitu. Nah, wa ila lam yahil aqluh. Sareng aya gambaran kieu gitu. Gambarannya eta sato anu eunteup kana hiji perkara. Nah, di dieu contona teh namli samni. Nyaeta sireum. Pan tadi teh sireum teh teu kengeng, teu meunang. Terus ragrag gitu, kana kopi atau kana minyak gitu. Ulah digayem di uyuh kudu dibuang dipiceun heula. Gitu. Sabab beda sareng kasus peuteuy teh ya. Ari peuteuy mah memang tadina tos di dinya gitu. Tinggal digayem we asal tong dipesaek heula. Ari mah bade ngagoreng di dinya aya minyakan atawa kopi, teh manis, aya sireuman gitu. Digayem. Laleurnya sok aya teh pan laleur teh. Tah laleur kumaha cenah? Tadi teh ukur teh ya teu diparentahkeun dibunuh jeung teu dilarang gitu. Geuleuh teu urang kana ai laleur mah da geuleuh cek sasaha oge. Sabab laleur mah enteupna kanu bangke, kanu kotoran, ari laleur mah. Jadi teu cek urang wungkul tah mah. Terus cek urang wungkul. Pejit. Nah, pejitna mah halal. Ngan jeroan pejitna. Kumaha carana? Tadi teh ya dikumbah heula. Tah anu palebah anu teu kakumbahna, anu hese maka eta dihampura. Anu matak ngajadikeun dihampurana teh aya heula usaha keur ngabersihkeunana. Upami teh aya usaha heula ngabersihkeunna mah eta mah kalebetkeun ieu haram najis teh. Gitu. Wa yahrumu kullu jamadin jeung haram dari setiap perkara-perkara anu jamad anu teuas anu padat anu matak ngamadaratkeun kana badan atawa kana awak gitu. Tarareus nya anu padat gitu. Adaharan taneuh batu
sareng ngarusak kana akal, ngarusak kana akal. Sepertinya itulah minuman keras gitu. Kalawan segala merekna. Batu, tanuh digayem kumanehanna racun sakeunana gitu. Eta ngarusak man gitu. Ngarusak. Ari udud cenah kumaha. makruh Gitu. Teu da. Anu nyebatkeun udud haram teh eta teh nyandak dalil paling umum gitu untuk penjagaan gitu. Sabab ya dalilna teh cenah teu meunang nibakeun diri kana karusakan cenah sabab ari ku ngarokok teh cenah eta teh matak mukakeun kana pantau panyakit. Padahal kan cantang teu kitu. Da aya gitu anu ngarokok teh sehat teh geuningan. Anu teh ngarokok justru gering gitu. Oh berarti kumaha hukum rokok engke teh ninggal karena kondisi masing-masing jalmina gitu. Lamun ku ngarokoknya matak ngaruksak kana awak tah bisa haram keur manehanna. Ari jalmi anu sehat ngarokok mah ya teu dugikeun ka dina ieuna teu dugikeun ka haram da. Dina ieuna ge paling makruh gitu. Gitu. Komo lamun nganggo ieu mapan geuningan dalil nyeleneh teh asal dituturkeun ku jengkol. Enon jengkol heula terus udud cenah. Jengkol makruh cenah tambah rokok makruh, makruh jeung makruh jadi sunah cenah gitu. Gitu. Jadi satungtung nu sehat malah nya teu dugikeun ka haram. Komo kan unamina rokok di satu sisi teh aya manfaatna, najan memang manfaatna tepati ageng gitu. Orang anu ngarokok mah katingali taat pajak gitu. Setiap balanya rokok bayar pajak. Eta intina mah nu 5 teh we tadi pikeun ukuran urang mah. Jadi anu didawuhkeun ku Allah ku Rasul kaharamanana eta perantos jelas. Anu ku nabi dipiwarang dibunuh, anu ku nabi dilarang dibunuh, anu nabi nyebatkeun geuleuh gitu. Sareng anu mantak ngabahayakeun. Tah salian teh eta mah lamun teu masuk kana kategori eta hukumna halal we gitu. Halal. Gitu. Itu panginten da parantos Isa. Kurang tutup kalayan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban